pancuran. Semah baktos kohonyuk panjenengan Sri Paduka nu ditampi nuhun kasepuhan mangga lingih-lingih. Alala jerih teh ieu teh nampi panyaur aya pikersana naon ke antos. Kahonyuk Gusti Patih nuhun Kakang Semar mangga lingih-lingih.
Sang Nalendra Prabu Danaraja Prajang Nagara Lokapala ngahaturanan linggih pati dana sekti tekantun kasepuhan Semarurah Kudrapawana Kipati Baulan ya Purnia gelar kasenian Sunda perwaning urang sabangsa urang sami raksa wayang tengonung perlambang manusia nu kumalendang manusia nu kumalendang lampah awon tong disorang tang ayak karinggrang bangsa sareng seni budayana sangkan seni ngabudaya urang sami mumulena Punurang eling wiwitan tang tumo kamalinaan Paji Bang Suraksana sagala raja ngugeran di pawangan kadang aja di pangrangan ulah nyieun kaawonan sabab teu widi pangeran sabab teu widi pangeran sembah kapihatur kohonyuk panjenengan Sri Paduka Kang Rayi ditampi nuhun mangga linggih-linggih nampi nuhun laku lampan utama saya budi kasasama karena papas penarima tapi jalmi beragama Unirup sewang-sewangan lepatina sapengketan moal panggih kasenangan tang tunyorang kahancuran semah baktus kohonyuk panjenengan Sri Paduka nu ditampi nuhun kasepuhan mangga linggih-linggih alala jerih teh ieu teh nampi panyaur aya pikersana naon ke antos kahonyuk Gusti Patih nu nuhun Kakang Semar mangga linggih-linggih aya anak katinga pamunteuna luyu palang siang gereja sapertos anu kena ku wisaya ieu teh